mudah-mudahan salamet. Masmat kadituna maca surat Maryam, kadituna maca surat Yusuf, kadituna maca surat wasiqal ladzina ittaqau ila jannati zumarah hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha. Eta ditiupkeun ku bapakna kana leungeun diusapkeun kana beuteung. Beuteung diusap sing ada beuteung. Nang geus salah aing ngomong. Sakali deui beuteungna. Besi kieu ge dibaca diusap ka handapan cek pamajikan handap caki uci ge aing ban nu jadi tatagonan tah. Masyaallah eta abeh babari ka dituna maca wasiqal surat Zumar terakhir surat Zumar ka dituna hatta idza ja'u wa futihat abwabu hatta aya wa futihat abwabu hatta fa'ul wa futihat abwabu wa qala lahum khazanatu assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allahumma ya qadiyal hajat Allah urang nuluykeun masalah soal nafkah Sarwiti kawin jeung Ki Zaid kuari boga anak ngalahirkeun Sarwiti. Eta anakna begitu datang ke alam dunia, Sarwiti sebagai ibuna wajib nyusuan anakna. Sakali deui. Walaiha wajib kanyi Sarwiti irdo waladiha nyusuan anakna Allah ba'akana susu pertama lantaran susu nu pertama etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kasih bayi baka wajib nyi Sarwiti nyusuan anakna anu pertama wajib tah borosot adanan sunah ku bapana katuhu adanan kenca komatan supaya nu pangheulana kadenge kunyana ulah suara televisi ulah suara HP jauhkeun HP beusi keur borosot nang ninung nah kadenge oh iya berarti ulah jauhkeun tina suara-suara kitu azan Allahu akbar ngadengikeun orok teh oh sakieu ge urang di azanan nonton TV bae komo mun teu di azanan meureun baheula oh masyaallah tah beres andian atau geus dipandian azanan si orok dibersihan langsung susuan ku cai susu nu pertama laba ngaranna etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kanu jadi anak bantak susu nu pertama eta mah sing hade tah indungna teh hartina sing hade teh barang daharna sebab eta nu ngamimitian bakal jadi cikal bakal di dirina sing hade barang daharna ulah meunang maling ulah meunang korupsi ulah meunang nyatut sing hade kadaharana ulah nu haram di daharna tah eta nu susu nu pertama eta nu bakal ngajadikeun pondasi budak mantak wajib tah nu pertama eta mah susuan budak teh eta ngade kuari mah geus teh darek nusuan si indung teh bae langsung gak embung cenah langsung susu sapi geus bae make susu sapi mentek kagedena ge atuh geus bae nya teh aja ngarasa sapi anak sapi ka ditu teh geus kulantaran ngarasa anak sapi atuh neuleuh bikang teh ka dituna atuh ongkos sapi bae kumaha neuleuh bikang main ceklak bae eta gara-gara teh disusuan ku indungna akibatna nyana neuleuh mangsana teh sakumaha sapi bae geus eueuh ka isin teh tadina teu disusuan ku indungna wayahna sakali deui ka indung ieu mah ka salaki mah teu kudu nyusuan teu kudu nyusu malah mah ieu mah kuduna ka indungna wajib nyusuan anakna begitu borosot lahir wajib dah si indung nyusuan anakna saenggeusna nu pertama eta mah teh kadituna mah bebas
cuma badahu sabada nyusuan anak nanu pertama ilam yujad ilahiyya au ajdabiatun wajaba irda'uhu lamun sasa kecuali indungna neangan nurek nyusuan nu sejen lain cara di Arab lain cara di Eropa lain cara di Timur Tengah babari neangan anu kuli nyusu tadi urang jarang panu kuli nyusu tah kulantaran hese indungna teangan sakadar indungna dok wajib diteruskan ku indungna disusuan lamun aya nu sejen lamun nu sejen aya nu siap nyusuan kakarak menang disusukeun ka nu sejen pokona mah sahabat mah nu aya saenggeus nu pertama mah teu meunang ku sasa kudu ku indungna bae lamun kadang-kadang indungna cai susuan ulah waka disusuan ku sasa heulanan ulah waka bere bae madu bere bae naon bae cai beas ke mal kebel di asana wadang ya budak eta ku indung bere heula nungguan indungna supaya aya cai susuan ya resep cek Imam Ghazali daharlah ngadaharlah bangsa sayur mayur nu loba bangsa senggang kangkung jeung sajabana tak engke subur cai susuna susukeun ka anakna nu pertama mah tungguan ulah disusuan ku sasa geus beres susu nu pertama tak kakarak mun sasa ku indungna deui mun aya nu sejen indungna ngameunangkeun mangga bapana ngameunangkeun mangga disusuan kudu sejen ieu ka urusan nyusuan mah geus rapih agama deuk kumaha deui deuk kumaha deui Masya Allah ini jadi masalah teh kuari mah ieu ngalahirkeun ieu nu jadi masalah teh asana bidan cukup jangka neraka kos kitu bae teh teu puguh teu karu di USG padahal normal lantaran lamun normal mah cukup ku 1 juta 2 juta tapi lamun di sesar mah 8 sampai 10 juta sedangkan rumah sakit yang ngejar target eta tah nah maka disalahgunakeun USG tinggal USG urang mah urang bodoh urang lembur teh nyaho malang teh nyaho nyungsang teh nyaho ari-ari naik ka luhur geus teh nyaho we disingsieunan waduh ini kalau seminggu lagi tidak lurus nah ini harus disesar geus ceurik bae utang hitung bae asep nu aya naon ieu sepeda kempes warung bangkrut asana ya kontrakan can di aduh bingung bae ngabingungkeun jelema cukup bidan teh dokter teh tah jangka neraka mah nyingsieunan jelema bae cukup gara modar ge gara iya tuh emang kumaha gitu kubu batur ge keur bingung mudah-mudahan salamet Masmat kadituna maca surat Maryam, kadituna maca surat Yusuf, kadituna maca surat wasiqal ladzina ittaqau ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha. Eta ditiupkeun ku bapakna kana leungeun diusapkeun kana beuteung. Beuteung diusap sing ada beuteung. Ini mesti salah aing ngomong. Sakali deui beuteungna. Besi kieu ge dibaca diusap ka handapan cek pamajikan handap caki uci ge aing ban nu jadi tatagolnan Masya Allah eta abe babari kadituna maca wasiqal surat Zumar terakhir surat Zumar kadituna haza hatta idza ja'u wa futihat abwabu hatta aya wa futihat abwabu hatta faul wa futihat abwabu wa qala lahum khazanatu assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin tiupkan ka dia fut terus usapkeun ka pamajikan urang tiluhur ka handap ngusapna abe babari maksudna abe babari kaluarna baca deui bismillahirrahmanirrahim asyaqal ladzina taqaw ilal jannati sampai tadi fadkhuluha khalidin tiup usapkeun tuh jampena babari aya mah USG gitu di USG waduh ini tali ari-arinya di atas ini disingsieunan kecuali serius masalah geus tapi ieu 99,9,9 deui nyingsieunan wayahna lah coba urang sambil neangan duit
masjid sebagai dokter sebagai bidan sambil urang nulungan Allah maha uninga malah mah kudu cara madukun baheula menok bagus jasa ieu manis tenang bae masalah kayak disangsurkeun ku umat dilempengkeun eta ngangeunaheun kanu hamilna ulah boga pikiran ku kumaha nok ya ieu mah geus bagus jasa tinggal nungguan waktuna doang tuh geus nikmatkeun jasa ngeunaheun tah jeung madukun mah baheula teh kos kitu barang loba bidan WSG waduh ini mah udah kalau enggak besok ini bahaya udah saya sarah aja disingsieunan geus sababaraha macemnya sieun nya teu boga duit kapan geus macem-macem jasa ta eta teh nyingsieunan kitu teh doraka gitu masyaallah na di akhir zaman mah beuki canggih beuki sararieun baheula mah madukun diusapan digedog diluruskeun masalah nok di meja bagus padahal mah aya masalah tetep di bejana masalah ke ku emak dibantuan mana salah kina di tengah heujeun pamajikan anu ngalahir salah kina anu ngaheujeun ngabantuan ceknya nama naon beureunan kos gitu jadi tenang madukun baheula dukun paraji nenangkeun entek tara renang bae masalah kuari mah sesar mikiran anak kedua aduh anak pertama ge disesar empan jeung anak kedua ieu kumaha tuh loba kuari anu kabingungan masyaallah mudah-mudahan dokter-dokter jeung para bidan-bidan dibere hatena terbuka ku Gusti Allah sehingga bisa nganasehatan ka pasena bisa nenangkeun ka pasena bisa digawena sesuai jeung aturanana sehingga menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala ngeunaheun biasa muncak bidan teh ja bagus nanaon geus iraha mules gara datang bae geus kadecan mules mah teu kudu kitu pangeunaheun tah ke bae cuma lain ini harus segera wah ini bahaya cek teh datang maka rumah sakit teh ieu teh itu diimpus henteu nungguan heula ini baru pembukaan satu tapi ini urut pembukaan satu udah tidur aja ada di situ 5 poe pan HS teh lain HS aku nunggu dibayar ceknya nama naon mun HS di mushola mah bebas mana eta mah masyaallah karim aduh teh ngalahirna supaya rarapih ka para bidan maksudna kabehan supaya menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala nulungan teh nulungan jasa bu ganjaran gede lahir maka wajib indungna nyusuan anakna nu pertama eta nu kaduana katilu dan selanjutna mun eueuh sasangan aya indungna dok wajib indungna nyusuan atau aya nu sejen nah ieu terserah besi endek di kanu sejenkeun cara di timur tengah di Arab atau di Eropa ge loba nu kuli nyusu nah ieu dipersilahkeun wajib disusuan wa in wujidata tadi malamun eueuh sasa ilahia kecuali indungna wajib indungna nyusuan eueuh sasaha ila ajnabiyatun kecuali awewe nu sejen eueuh sasa ngan aya ge nu sejen dong wajib nu sejen nyusuan sebab mun teu nyusuan domadarat idror ngamadaratkeun cek syariat bisa maot mun teu disusuan wa in wujidata lamunnya indungna aya nu sejen ge aya nu siap nyusuan lam tujbaril teu meunang dipaksa indungna kudu nyusuan nu penting mah budak aya anu mangnyusuankeun teu mesti indungna bae kabeneran indungna dilarang mah ku salakina aya tapi nu nyusuan nu sejen neng ya aya ieu tuh nu nyusuan nu sejen neng mah ulah nyusuan pan kunaon kitu kak osok bedek kada udah burak teh gitu asal tadi nyusuan we gua usah kumaha urang Turki nah di dele-dele teh waduh tama tuh aya 2 leteren mah
ulah eta lamun dilarang terserah lamun atuh ngobrol-ngobrol atuh ulah susukeun ka batur asi aya mah tapi lamun eueuh nu nyusuan nu sejen haju kitu aya ge indungna doang teu meunang dilarang-larang mun aya nu sejen teu bisa dipaksa indungna teu meunang mendek bae mangga henteu bede masalah Bayun rogi bat wa yaman gua tuabi mun nyanana hayangeun si indungna nyusuan sepisan ka anak rasa dedeuh rasa cinta sedengkeun indungna teh termasuk nu ditikah ku bapana eta teh tadi palahuman wa filasoh meunang nu jadi bapana ngalarang pamajikan asli nah ieu dilarang ulah nyusuan geus bikeun bae ka nu sejen kos kitu Aisyah 7 kabehan tapi cekaul aso laisa lahu man'uha teu meunang kanu jadi salakina yane ka bapakna eta budak ngalarang indung budak tina nyusuhan wa sahahul aktsarun disahihkeun kaul nu ieu ku seseueurna ulama wallahu a'lam fa ini tafaqa talabat ujratan misin ujibat wari pamajikan jeung bapana budak jeung emakna jadi suami istri pas ini geus kuari malah disusuanana sanajana nu sejen ge ku neng bae oh ku neng bae ulah ku nu sejen ulah atuh teu naon tadi mah kula moal hayang bebas bae kitu henteu lah ku neng bae susuan ceuk salakina teh cek pamajikanna teu naon ngan kurang mah bayar berada tuh bayarna teh eta teh sapoe teh kudu dibayar 50.000 eta harga biasa eta 50.000 teh harga biasa cek salakina lamun sapoe 50.000 10 poe 500 sebulan 1,5 juta kan bencit bae aing atuh tadi mah mun 1,7 50.000 bayar non gitu kan eta murah eta sakitu teh 50.000 aduh tawar jadilah 40.000 sapoe eta teh hayang dibayar si pamajikan anak nyusuan anakna teh nu tadi naja aya ieu batur mun eueuh batur mah tetep teu kudu dipasinikan wajib disusuan ku manehna ieu lantaran aya batur nu siap diburuhan eta teh meunang kan dikabaturkeun ku ari mah dititah ku salakina geus bae ku neng melah ulah ku batur atuh teu naon tapi kula bayar sapoe 50.000 adu tawar jadi 40.000 wajib tadi bayar pamajikan gitu ya sehingga ada kebaliknya aja yang minta bayaran deh au fauqaha fala saluhureun harga misilian saluhureun biasa kebiasaan awewe buburu teh buburu nyusuan 50.000 sapoe eta biasa geus bisa ditawar ke urang 40.000 ieu bapak majikanana yang dibayar sapoe 75.000 atawa 100.000 tah eta mah keukeuh ulah daek nyusuan anak ye tapi bayar 75.000 komo ka 100 mah eta teu wajib dicumpuanan kudu jadi bapakna lantaran mahal teuing wa kadza intabarat ajnabiyatun radiyat bi agol fil azhar kitu kene seperti indungna intabarat lamun gawe karena Allah deungeun awewe tatanggana awewe kawauhna tawa deungeun nya siap menyusuankeun karena Allah ka eta teh dipersilakeun sakumaha kos indungna bae auradiat biakola tawarido ku harga nu leuwih saeutik tibatan harga umpama harga misilna 50.000 tapi nya nama ridoeun tapi nya nama siapeun ku harga leuwih saeutik batan 50.000 cukup bae cekna 20.000 mangga teh teuing tina ujroh misil nu tatadina 50.000 ieu mah geus 20.000 bae mangga wajib lain mangga wajib diijabah kuno jadi salaki naku bapak eta budak gitulah urusan nyusuan ya
mantak kurang ke pemajikan kudu bager lantaran pemajikan geus mangyusuankeun anak kurang pamajikan atuh ka urang ka salakina kudu bager lantaran nyana diurus kudu jadi salakina geus silih bala lager mantak naon jeung moal kebeli di alam dunia mah geus lamun salaki bager ka pemajikan pemajikan bager ka salaki begitu maot ka salalorga kabehan pan indah jasa masyaallah coba mun salakina galak jasa jeung pemajikan nama sabar kamajikan anak ka sorga salakina ditinggalkeun ka puntennya kula mah ka sorga ti heula ji panatus sia meninggalkeun aing atuh bongan kakak baheula sok nampilingan kula ditumpakan ongko ditampiling ongko ban kula ayo mah kula mah jadi ditaka ditu ku malaikat ka sorga ji atuh kakak ditinggalkeun atuh kumaha kakak bae teh mah dadah cak pamajikan anak bo budak didadahan ka sorga ih panu kabina-bina entak wayahna kanu jadi salakina bageran si pamajikan ge bager ka salakina moal karabel deui urang teh bakal ninggalkeun dunya wallahu a'lam.